sok gerak urang kuari ditapakuran diri urang datang ka kena hargaan diri urang lantaran satungtung diri urang aya hargaan eta nu ngahalangan diri urang ka Gusti Allah harga awak urang ya urang ge awak aing mah lamun make nu kos kitu mah teu pantes mah nu ieu rada mahal etalah nu ngahalangan urang jeung Gusti Allah ngahargakeun diri urang tuh aing mah naik kapan teu pantas pansa mantaman yang rakyat jelata minimal Fortuner ngahargakeun awak nyana ngate pantes karena naik kapansa rada deres naik Fortuner iyalah hijab antara dirinya jeung Gusti Allah moal nikmat salat model kos kitu. Allahumma ya rafi'an darajat Allahumma ya rafi'an darajat Allah. Ayat ieu mah nuluykeun ayat nu kamari mengenai tentang ngabentarna kana masalah patung. Kamari putra daripada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ngajakan deui ka Sayyidina Abu Bakar lah abah ulah sok nyembah kanu teu kadeuleu nyembah maka nu kadeuleu bae geus nu geus puguh pangeran turunan bapa moyang urang Lata, Manat, Uzza, eta bae geus cik Abdurrahman. Mentak Sayyidina Abu Bakar Siddiq teh kitu naon ngaranna kaget ku ajakan seorang anak sehingga turunlah ayat nu tadi qul anad'u min dunillahi ma la yanfa'una wa la yadurruna. Jadi kesimpulanna apa tetap Sayyidina Abu Bakar Siddiq teh geus boga keyakinan mantep ka Gusti Allah. Maknya kudu balik deui ka tukang. Maknya kudu balik deui sesembahan teh ka patung nu layan fauna wala yadur teu ngamangpaatkeun teu ngamadarat disembah patung teh sugan mere mangpaat henteu ditinggalkeun sugan bakal aya mamala henteu patung mah sapira patung atuh batu diukir-ukir. Naon bedana jeung batu anu ditenden di imah urang dipake pondasi naon bedana ya kitu-kitu keneh sama batu tapi kan keyakinan mah satu keyakinan mah sesembahan teh keyakinan dianggap pangeran mah kuduna anu kitu naon kitu ngaranna anu sakti atuh padieu mah boro-boro sakti ditoelan ge ku urang irungna jamana naonnya na pangeran deueun dia gadona dikieu-kieu ku urang teh atuh kumaha terus ku urang teh dipakeanan bantu malna naon sapira patungnya na mah dibukaan ku urang malna naon diome barangna tuh malna naon sapira patung atuh masyaallah anu lucu deui nu lucu baheula keur zaman di kitu kelenteng eta nu di urang ka dieu deugeut mauk teh naon kana-kana Tanjung Kait pan kungsur rame baheula nyieun teh patungnya tina bolu punyana disembah ke terus ka pantai ke disembah deui lapar dicokot aya nyokot irungna nu ceulina nu leungeunna di dahar jeblon teh coba eta tadi disembah kuari di dahar ya blon ting ka si jelema unsur rame baheula teh di Tanjung Kait teh masyaallah aja kuncena modar geus tutup deui masih keneh kuari tah eta keyakinan teh kos kitu tah nah ieu mah pangeran mah Allah ditambahan deui
tinu tadi teh ya kuari jangan yakinkan bahwa pangeran teh bener-bener pangeran Allah lukas kumaha ieu wa huwa alladzi khalaqas samawati wal arda bil haqq Gusti Allah teh zat anu ngadamel 7 lapis langit 7 lapis bumi kalawan hak kok bener nang saha eta nyieun langit nang saha nyieun bumi coba tanyakeun coba ka urang Amerika langit nang nyieun saha bumi nang nyieun saha ujung-ujungna lamun nyana menelusuri tetep bae Allah sebagai pencipta pembuat langit jeung bumi pasti Allah tapi tidak percaya wae kan pajar jajadian anu kos petet meureun gitu tah jahe takut orang Yahudi geus jahoeun nya langit mah ciptaan Allah Nasrani sarua langit bumi ciptaan Allah anu ngabejakeun bahwa langit bumi ciptaan Allah Rasul teh bertugas di tengah bejakeun kade yeuh langit teh nyieun aing bejakeun cak Gusti Allah bumi nyieun aing bejakeun tak urang mah kuari jauh zamana jeung Kangjeng Nabi Adam jauh jeung Kangjeng Nabi Idris jauh jeung Kangjeng Nabi Nuh jauh jeung Kangjeng Nabi Ibrahim jeung Kangjeng Nabi Isa jeung Kangjeng Nabi urang geus 1400 tahun tetapi urang mah dibere babari jasa dibere mudah urang mah iman ka Allah iman ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanda bahwa urang moal pati-pati ku Allah dijieun jelema mukmin lamun teu rek di ka surga. Jadi berarti ieu teh ahli surga ya. Anu nundutan ahli surga. Anu ahli surga mah geus macam-macam. Ahli surga. Ya moal aya di surga nu kafir moal aya nu mukmin ieu potongan-potongan ahli surga teh karieu. Kadaleuna laleus ahli surga Allah lantaran teu garablek duit ahli surga ya. Masya Allah Allah teh alladzi khalaqas samawati wal bil haqq ya Allah doman teu lantaran dadamelan Allah tuh kumaha Allah bae makhluk nage atuh Kangjeng Nabi ya Kangjeng Nabi nage dadamelan Allah langit bumi dadamelan Allah cek Allah tayap ka dieu gerage Muhammad ka dieu ka mana mun cek diomongkeun mah ka dieu ka luhur langit ieu atuh pan luhur langit mah ulah nyaritakeun luhur sapirana nyieun aing cek Allah teh geura ka dieu bae carana yeuh ku aing dikiriman Jibril tah make buruk datang ke Baitul Maqdis tidinya bawa ku Jibril bawa naik plek Masya Allah sakicep bisa naik ke luhur langit bisa turun deh ya Allah bari papanggihan atuh babari nya kumaha Allah bae salian Kangjeng Nabi teh apa eueuh anu ka ditu loba nu geus kadar itu teh naik nukat langit ke hiji langit kedua langit ke tilu langit ke opat langit ke lima datang ke langit ke genep ke 7 gitu loba ngan kos kitu mata menang dicaritakeun tuh jangan abah eta mah dibere kanikmatan ku Gusti Allah dibere kanikmatan ku Gusti Allah lantaran ibadah geus mantep jasa ka Gusti Allah kos Kangjeng Nabi eueuh sabakatul hiber acan resep kana dunia sama sekali lantaran di hati teh dunia jadi tenganggap karena dunia mun geus tenganggap karena dunia letik dunia teh urang mah nu mantak dunia karasana gede nganggap tak anggapan urang dunia teh hebat eta nu ngahalangan urang ka Gusti Allah nganggap urang kana duit bermakna eta anu ngahalangan urang ka Gusti Allah ketika orang geus eueuh pandangan terhadap dunia letik dunia teh dunia teh ku nganggap jeung teu nganggap horeganan terhadap dunia bagi jelema-jelema anu geus teu nganggap kana dunia dipolong-pongkeun langit blek bisa neuleuh blek bisa neuleuh tak bisa neuleuh ya Allah ya Rabbi
Ima carita dongeng na beh heula kos kitu tah dongeng. Ya urang mah datang ka modar geus moal ieu. Moal atuh potongan kredit kieu atuh budak. Kadanan ku teresep jasa kada dunia ulah-ulah ngeridit atuh mamala tamat cilaka. Ya Allah ya Rabbi, moal kebel hirup di dunia kunaon dibobolokotan ku paharaman. Rugi amat atuh. Masya Allah karim. Nah, Gusti Allah teh alladzi khalaqas samawati wal arda bil haqq kahiji. Nomor kedua Gusti Allah teh ingat Muhammad. Yauma yaqulu kun fayakun. Gusti Allah teh nu bakal nyarita jaga di poe kiamat. Cak Gusti Allah kun. Padahal mah henteu kudu ngomong kun Gusti Allah ngan eueuh bahasa jang nyontohan ka makhluk. Bahasa Gusti Allah mah leuwih cepet tibatan kun. Ngan eueuh deui bahasa jang supaya kaharti deuk kawujudkeun maha kawasa Allah iwati bahasa kun. Ai kun mah aya kap aya nunan encan nyebutkeun datang ka nun ge Allah mah deuk ngawujudkeun wujud bae. Ngan ieu mah bahasa jang supaya kaharti. Ingat Muhammad bejakeun ka kaum anjeun Gusti Allah teh di samping ngadamel 7 lapis langit 7 lapis bumi katut eusina oge nu bakal nyarita jaga caritaan Gusti Allah kun wujud sia kayaku cal warujud kabeh poe naon eta wa yaumul qiyamah etalah poe kiamat nu yaqulu lil khalqi umum geura narangtung ta eta teh ngan sakadar bahasa padahal mah henteu kudu diomongkeun kun ngan ieu mah keur carita bahasa jang supaya kaharti poe eta lah nangadamel Gusti Allah bakal kiamat engke setelah kiamat diganti engke bumi sanggeus diganti. Nah, digiring di kuburan masing-masing ka mahsyar narangtung. Tah inget Muhammad tah poe eta teh nahieun aing. Bejakeun ka kaum anjeun supaya nyahoeun di samping ngadamel 7 lapis langit, 7 lapis bumi oge bakal ngadamel yaumal qiyamah engke. Saat engke ku aing ditarangtungkeun jelema kabeh dek dihisab satu persatu. Ya Allah ya Rabb. Hiji-hiji jelema urang ngadagoa sabaraha ribu tahun ke bakal nu mentek hayang paheula-heula ge manda teu make baju teu make calana narangtung kabeh jelema dek dihisab ti kuburanana lempang mamawa amal masing-masing dibuktikan ku Gusti Allah engke ti kuburan masing-masing ka mahsyar teh bapanggulan jeung babawaan urang teh anu tatadina manggul amal bagus banggul amal bagus dibuktikan engke amal teh ku Gusti Allah teh nah tinggal anu garoreng bakal katempo ke ku urang di ditu. Jelema anu di dieuna maling embe ti kuburanana ka mahsyar nyana mamanggul embe dipanggul embe bari sasada embe teh be cek ulah gadeng atuh aing isin ya cek lang nya tetep sasada be atuh geus tambah siksa karena ge urang kanya kapanggih jeung jeje ade teh embe di papanggul ulah loba omong sia mamanggul embe ka mahsyar tuh. Oh coba lamun nu malingna urang terep sedangkan mahsyar teh ayana di Yerusalem ta eta teh ti terep ka Yerusalem lempang manggul embe onceng. Masya Allah Gusti Allah nagu eta lamun maling embe lamun maling sapi dipanggil ti Cikupa ka Yerusalem jauh mamanggul sapi
sasada sapirna sasada kabeh nyarileuk Haji Encep manggil sah bagus kita kadeuleu urang bayangkeun ku urang iyalah nu kudu dipikir ku urang kudu ditapakuran ku arieuh ku urang lantaran urang teh bakal nyorang ka ditu pemikiran urang teh ulah dipikirkeun kana masalah dunia sejenak mikiran kuari mikiran isuk sakadadahareun kendaraan imah jang saayeunaeun tutup heula pikir ka dimensi akhirat ka ditu urang bakalna dihudangkeun ti kubur digiringkeun ka mahsyar manggul amal-amal urang manggul nu dikorupsi ku urang maling embe panggul maling kebo panggul maling sapi panggul maling onta panggul maling si mbak panggul aduh nu maling motor nu maling mobil diparangul ke dibukti-buktikan ya Allah ya Rabbi wow eta mah bupati nu korupsi wah geus tah mah dijejeleh ke bakal gubernur nu korupsi can kaburu katobatan dijejeleh dipapanggul engke sabaraha miliar nyana engke korupsi ke bakal disuhun-suhun ku nyana di kieu-kieu dibuktikan rakyat kabeh bakal neuleuh je itu mah lurah-urah tah mana aduh sia ulah nanya aing eta naon dipanggul SPPT dipanggul Gusti Allah aduh inget kadinya mah peuheur iya inget Muhammad di samping aing ngadamel 7 lapis langit 7 lapis bumi aing ngadamel yauma yaqulu kun fayakun paenaon eta pae kiamat urang ke bakal neuleuh bakal nempo pimpinan-pimpinan urang nu korupsi kuari triliunan miliaran kuari manyanangeunah bae engke bakal katembong kurang maling kotok-kotok bakal nangke disusuhun ku nya kongkorongok bae deui ta kotok teh kahayang mah cicing kitu cak nyana mah cicing atuh sia pan kongkorongok teh jelema nyarileuk kongkorongok nyarileuk kabeh aduh geus deuk dikuwahakeun deui tah mah rapet ka awak urang ya Allah ya Rabbi sing hade jasad teh ih nang ada malaik aing teh pangeran teh cek Gusti Allah qaulul haq ucapan Allah dauhan Allah sangat hak sangat benar 2 tilu walahul mulku yauma yunfakhu fis-sur walau jeung tetep ka Gusti Allah ari karatuan ari karajaan yauma yunfakhu fis-sur dina poe ditiup sangkalala ditiup songsong anu geus dipasrahkeun ka malaikat Israfil nomor kahiji engke tiupan pertama kiamat gunung-gunung tinggi menjulang hancur laut nu ngeblok acur kabeh hutan-hutan belantara kabeh acur dibalikeun buat kabeh rata tiupan kedua geus disiapkeun ku malaikat Israfil songsongna nu mantak dibahasakeunana model kornu mah nu sok aya di luhur kebo teh naon ngaranna di dieu anduk dasar orang kampungnya hong kabeh tah jadi kos tanduk teh kieu maksudna ti dieuna gede ka dieuna leutik eta songsong lain sa songsong na trompet lain sa trompet orempetna horenganan seluruh mimiti Kangjeng Nabi Adam datang ke akhir umat Kangjeng Nabi urang aya di jero songsong eta wadah roh sagede kumaha ulah nyaritakeun sagede kumaha engke bae saksian
kebae saksian ke urang bakal nareuleuh kabeh ge songsong eta. Ketika Gusti Allah ngainstruksikeun, tiup cek Gusti Allah, "Hai Israfil, tiup." Wur, baralik roh ka awakna masing-masing. Aduh, nu di Pandeglang, nu di Serang, anu di Bandung, nu di Surabaya, nu di Singapura, nu Malaysia, wabeh, baralik dia teh salah teh. Roh nu geus ditiupkeun baralik dia pus, langsung nyana kalaluar di kuburan masing-masing sing ari tekos toge. Kalaluar kabeh. Iyalah pangeran hiji ngadamel 7 lapis langit 7 lapis bumi, hati-hati. Nomor kaduana Allah ngadamel poe akhir yakni poe kiamat saat Allah nyarita kaun bakal warujud deui manusia. Nomor katiluna kerajaan teh nu Gusti Allah lantaran saat eta teh dibuktikan ku tiupan malaikat Israfil langsung tiupan kedua ibaralik deh roh ka masing-masing tidinya ka kararudang digiring ka mahsyar. Gusti Allah nyarita cek Gusti Allah limanil mulkul yaum, saha nu jadi raja poe, saha nu jadi raja poe, ayo coba nu di dunia miliaran hayang jadi bupati, hayang jadi gubernur, hayang jadi presiden, hayang jadi raja, udang coba raja ngaku henteu sia jadi raja. Ditantangkan ku Gusti Allah limanil mulkul yaum, saha nu jadi raja poe ieu coba buktikan, coba raja-raja. Soeharto lulumpatan, Bung Kajahoan, Bung Karno sarua bae wabeh lulumpatan. Tapi Gus Dur mah tenang mainnya namanya. Gus kenapa enggak lari? Wah, saya kenapa lari, udah saya pertanggungjawabkan kok. Katanya korupsi bola get, siapa bilang itu anak-anak aja nggak beres itu anak-anak. Udah saya nanti mau ngobrol sama Tuhan. Tenang Gus. Saya mau kumaha gitu. Bangsa John Kennedy, bangsa Bill Clinton, bangsa George Gebus, guys kucar kacir ujian. Bangsa Charles kucar kacir kabeh ge. Embung nyana teh disebut raja, ditantangkan ku Gusti Allah. Iya ayat. Walahul mulku. Allah nu boga kerajaan. Setelah ditiup sangkala ku malaikat Israfil buaralik di roh tantangan ku Gusti Allah limanil mulkul yaum, boro-boro bupati, gubernur, raja, RT, GRT kucar kacir. Kapacirit RT didinya sebabnya lagi raja, RT teh raja. Raja sa RT nya nanti ya. Aduh, letaknya nanti, laporan ke aing pan raja ngaranna. Aduh, digaji henteu. Wilayah naleuti di akhirat jadi tuntut. Sia RT raja waktu di dunia. Kumaha sia ngalaksanakeun tugas sia ketika sia jadi raja sa RT. Sadaya-daya, sadaya-daya. Eta ceplokan lurah dikamanakeun ku sia. Waduh, abdi atuh tama diajak ieu ku lurah. Mana lurah sia? Limanil mulkul yaum. Ngomong sia cek Gusti Allah. Wahai raja-raja dunia. Ngomong limanil mulkul yaum. Raja apa ieu sanu jadi raja? Ngomongnya lillah. Nu jadi raja poe ieu mah Gusti Allah. Siang aku jadi raja? Henteu pernah jadi raja. Sakedeung. Bakal ditanya sia ku aing. Sia jadi lurah sabaraha periode? 2. Ngaku henteu rakyat sia di urusan ku sia. Ini banyak rakyat sia bae. Di mana sia jadi raja waktu di dunia, sia jadi lurah di kerajaan mana? Sindang Asih. Sia Sindang Panon.
sia sindang si sindangan macem-macem SKB ya suka menteri. Nah rakyat sia ya kumaha coba inget tanya ke rakyat langsung malaikat ku Gusti Allah kita ngumpulkan rakyat suka menteri, kita ngumpulkan rakyat sindang asih sindang panon ku Cikupa terus berbagai desa-desa ditanya, hai rakyat siap bener baheula di kerajaan ku raja eta benar ngaku siap karena kerajaan ngaku beres tante tah siap waktu di kerajaan ku eta ento tinggal nyeret bae seret ya Allah mat camat merene sih dong perang bau camat dah merene aja merempan aduh kita daya tuh upaya camat aduh seberapa tahun sih jadi camat yang di mana bae sih jadi camat waduh guys saya ngomong tah pengakuan rakyat coba terhadap pimpinan sia aing mau nanya siana dek nanya rakyat tabae ketika sia mimpin rakyat bener jeung teu benerna kenyataan anak kumaha cak rakyat bae cekcok di dinya teh antara rakyat anu pro jeung nu teu pro kitu kene bupati tanya sabaraha periode taya kumaha rakyat cekcok antara nu pro jeung nu teu pro bupati gubernur presiden gitu kene wow atuh rame di jatuh puguh nu mantak cek Gusti Allah cece al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun kunci ku aing sungut sia rame teuing kunci be al-yauma dina fayeun nakhtimu ala afwahihim sungutna dikunci jetrek teu bisa ngaromong sebabnya ngahelah geus nu ditanya teh leungeun aidihim wa tashhadu arjuluhum suku setelah rakyat-rakyatna ditanya haha ieu ke bakal diproses satu persatu nu kaliwat masya Allah karim dek ditanya tentang kepemimpinan anak ieu teh kitu adil atau hianat sebab semboyanana dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat nyata atau henteu dana APBD diturunkan untuk kebutuhan rakyat ditanya ke rakyat Pasar Kemis hai Pasar Kemis ketika maneh dipimpin ku seorang bupati nah ieu kumaha ieu jalan rarapih tante lain sia lain ku ari nanya na bego dah ditanya sarana pendidikan bentuknya sekolah timimiti SD datang ke universitas kumaha sarana agama birokrasina dipersulit apa henteu adil atau zalim atau hianat tanya seorang gitu kontraktor sini Pak Wijo kamu sebagai kontraktor betul bidang apa kamu bidang pembangunan Pak bagaimana ketika kamu memohon SK lancar atau tidak aduh Pak puyeng Pak kenapa kamu puyeng transaksinya bukan di kantor Pak bukan di kantor ya malaikat di mana puncak kenapa tidak di kantor terlalu kecil apanya hasilnya iya bakal dapat ditanya sedetil mungkin iya tejang rakyat ditanya apakah dipersulit apakah dipergampang dipermudah pancena untuk rakyat birokrasi perdagangan anak birokrasi perpolitikan anak tah iya bakal ditanya dipermudah apa dipersulit kaum buruh kayak dikumpulkan mana hirup tahun sabaraha 2013 status abdi buruh di pabrik mana Cingluh
Bagaimana ketika kamu mau masuk kerja, dipergampang apa dipermudah? Buruh bakal ditanya. Bagaimana pembelaan dari pemerintah terhadap rakyat kaum buruh? Dipermudah apa dipersulit? Yang bakal ditanya tim mimiti RT na lurahna datang ka urusan gitu pagawean anak. Wah, geus kabeh sing cariot limadil mulkul yaum. Wes anu jadi raja kuaing deuk ditata, deuk ditanya, deuk diteliti. Coba nu menge kabeh kitu. Waduh, geus arembung disebut raja-raja. Begitu kaharep itu SBY. Halo Pak, ulah halo aing ge doh, aing puyeng ya aing ya. Teu bisa di halo-halo. Limanil mulkul yaum, poe ieu saha nu jari raja? Lillah. Kulantaran aing nu jari raja, siap pernah jadi raja di dunia sabaraha periode SBY? 2. Ditanya ku aing rakyat Indonesia ti Sabang sampai Merauke. 135 juta penduduk Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika. Baheula tamah ku ari mah sabaraha meureun. Tanya kumaha keberadaan kepemimpinan presiden yang terhormat SBY. Tanya kabeh. Bagaimana tentang haji? Apa dipermudah apa dipersulit? Wah, depan maju. Aduh, cak depan sial aja. Emang sial siapa? Kumaha keberadaan rakyat anu harayang ke Mekah dipermudah, birokrasi apa dipersulit, pancena dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Atuh geus aya cek depak teh kesepakatan ini mah harus menunggu. Ya. Harus menunggu kalau yang muda dari 50 tahun, 10 tahun baru 50 tahun. Bagaimana kalau yang udah umurnya 60 tahun menunggu 10 tahun? Koit. Iya bakal ditanya birokrasi, berbagai birokrasi. Limanil mulkul yaum. Geus bae sing dijebur ka neraka. Nu boga urusan-urusan tadinya dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat ternyata mengabaikan rakyat, pengkhianat terhadap rakyat. Geus. Hampurang ke mah tetep bae diseuseuk bae digubiag, jauh gubiag sia. Moal nyawa sia digubiag. Gubrug. Nana gubiag eta. Bahasa Haji Ahadu eta kos itu gubiag. Baheula. Digubiag. Yes, digubiag di neraka jahanam. Masya Allah. Iyalah hakim terakhir, jaksa terakhir, meja hijau terakhir. Di dunia bisa nu salah dibenarkan, nu benar disalahkan. Di akhirat di Rabbul Jalil terakhir engke nu salah tetap salah, nu benar tetap benar. Bakal kanyahoan nu mantak urang lamun di dunia kuari tetuntas atapkan ke persidangan terakhir di Rabbul Jalil meja hijau Gusti Allah. Aing bakal nuntut ka sia. Geus titik, bakal jasang ke tah ayatna ieu. Walahul mulku yauma yunfakhu sur. Allah karim. Nomor kaopatna alimul ghaibi wassahadah. Gusti Allah teh anu maha uning kana anu gaib jeung anu syahadah nu hadir mah gobawa masuhida. Anu teu kadeuleu ku mata kasat urang gaib ku Allah mah kadeuleu jeung kauningan anu hadir mah komo boro-boro ku Allah ku urang ge da kadeuleu kanyahoan. Gusti Allah mah anu bisa disumput salindungkeun lantaran kadeuleu ku Gusti Allah jeung kanyahoan lumpat ka mana ayeuna urang bakal kanyahoan. Nu mantak al-udbaqul al-udbi heran. Para jasa heranna cek Syekh Athaillah dina hikam. Jelema kunaon maksiat gajauhan ti Gusti Allah majar teh teu kanyahoan meureun ku Gusti Allah teh emang aya hiji benda nu teu kanyahoan ku Gusti Allah moal aya.
kurutak-kertek doa aya di jero hate urang ge kanyahoan ku Gusti Allah. Lamun urang boga keyakinan anu mantep bahwa Gusti Allah teh alimul ghaibi wasyahadah, urang bakal izin terus ka Gusti Allah. Ketika urang aya izin di Gusti Allah, iman urang berarti luhur. Ketika urang aya iman, urang hayang ibadah bae ka Gusti Allah dengan kaseneng ibadah urang. Aya anu senengna salat bae, aya anu senengna teh maca Quran bae, aya anu senengna teh maca shalawat bae, aya anu senengna zikir bae, anu senengna tafakur bae. Terserah kumaha kaseneng-kasenengna. Ya Allah mah maha uninga, urang sanajan diuk bae ge kieu di jero hate urang ku ari keur uca acok. Cagat teh urang teh ai tatangga aing manggeus ka beli motor, aya aing mancan emangna ku Gusti Allah teh kanyahoan. Di jero hate urang teh geus lumayan, aing mah ieu perusahaan aya mobil, aya imah, aya pamajikan, aya itu ge hayangeun ka aing mun aing nyandung sedeng. Atuh kanyahoan ku Gusti Allah. Kuno kolot mah kuno pamajikan teh ku Gusti Allah kanyahoan bae. Kanyahoan bae. Kurutak-kertek urang lumayan nih cek urang aing digawe ieu teh rada basih di perizinan. Lah aing mandek make birokrasi setan bae geus lah. Ngandalkeun birokrasi nu asli mah angel kasugih. Geus bae ku ari mah soal SK perizinan teh kumaha aing bae. Nu penting beuteung aing dayut. Ku batur teh kanyahoan ku Gusti Allah kakara kertegna bae ge kanyahoan. Hi deuk wage atuh alimul ghaibi was. Nyahoan gas. Nu mantak lamun urang boga kayakinan Allah nyahoan, beurang jeung peuting tah urang bakal izin bae ka Gusti Allah. Jeung moal aya sieun kana naon ge jadi kanyahokeun dieu ku Gusti Allah. Urang beurang Allah nyahoan, urang peuting Allah nyahoan, urang keur lolobaan ge Allah nyahoan, urang keur sorangan Allah nyahoan. Boro-boro zahirna batin urang ge nyahoan, boro-boro naon aya ieu darah nu leumpang di awak urang ge nyahoan. Aya gangguan naon ge nyahoan. Gusti Allah mah nu gaib cak urang, Gusti Allah mah teu gaib. Eueuh nu gaib nisbat ti Gusti Allah mah. Eueuh nu gaib. Nu madak jelema teh bertahap kanyahona tentang batin teh ya dibere ku Gusti Allah bertahap. Ketika geus dibere teu jadi gaib nisbat di jelema nu geus dibere nyaho ku Gusti Allah ebreh teh. Cak urang gaib sateh, cak sipulan mah teu. Cak sipulan gaib, cak sipulan nu ieu mah henteu. Lamun urang nyaritakeun kubur, cak urang mah gaib, ya cak Kangjeng Nabi mah henteu. Lamun urang nyaritakeun ku ari neraka gaib, teu kadeuleuh ku urang, jak ku Kangjeng Nabi mah kadeuleuhan. Nyaritakeun sorga, nisbat di urang mah gaib da deui. Nyaho ge teh Kangjeng Nabi, da Kangjeng Nabi mah paningali. Teu gaib nisbat di Kangjeng Nabi mah asal nyaritakeun sorga. Cak Kangjeng Nabi teh anjeun mah teh nyaho sakumaha dikanyahokeun ku kaula. Aya naon kitu? Kaula mah ketika nyaritakeun sorga tah di pipinding eta tah di tembok eta ku kula kadeuleuh sorga. Nyaritakeun sorga kadeuleuh sorgana. Nu mantep ketika Kangjeng Nabi dituntut coba Masjidil Aqsa kos kumaha? Kangjeng Nabi ngahulang sakadeng breh Masjidil Aqsa aya. Tek. Coba lawangna sabaraha dihitungan ku nyen 1 2 3 4 5 dah sekian di arepanan eta gaib nisbat di Kangjeng Nabi mah. Nu mantep gaib teh ieu teh nisbat di jelema anu teu nyaho. Nu jibere nyaho mah teu gaib. Di ieu kagaiban nyaho kana gaib ge leuwih luhur deui. Padahal Al-Qur'an geus ngajelaskeun eueuh nu nyaho kana gaib illal gaib kecuali nu maha gaib, tapi kan maha kawasa Allah jeung maha nyaha Allah aya hambana nu dibere nyaho tentang gaib. Saha eta? Para nabi, saha deui? Para wali Allah subhanahu wa ta'ala. Ngan nangis embungeun jarita-jaritakeun geus kitu geus hiji kalimatan besi dicabut ku Gusti Allah. Eta Allah mere kos kitu daun nambah keyakinan buat dirina. Model kos kieu bae kita urang mah pan lamun salat beti-beting wiridan ti-beting ngantuk biasa tah mah emang manusia mah ngantuk komo sebeuh beuteung atuh ngantuk bae lain peuting bae jabarang ge ngantuk bae emang sia tah meureun watek ngantuk kan. Nah ieu mah penting. Allahu akbar. Ku mantepna keyakinan ka Gusti Allah
terasa aya Gusti Allah, terasa hadir Gusti Allah, terasa aya bahasa innallaha ma'ana teh di dirina, sehingga izin ka Gusti Allah salat teh teu karasa, teu ngantuk, beres salat zikir nyaho-nyaho tarhim atau subhanallahu akbar Allah nyana ge kaget asa sakedeung amat tadi ti jam 1 atau ti jam 2 datang ka subuh nyana sorangan ge kaget cek aku teu karasa amat nya asa lah 10 menit eta geus dibere maziah ku Gusti Allah teh jelema eta teh nisbat di batur mah capek ti jam 2 datang ka subuh tapi nisbat di si eta mah kok henteu geus dibere tah eta kakarak awalan da kos kitu teh ketika sholat yang ngeunaheun jasa Allahu akbar kacipta maha akbar na Gusti Allah sebab Gusti Allah teh anu ngadamel langit ngadamel bumi Gusti Allah teh anu ngadamel dunia jeung akhirat Gusti Allah teh al muharrik wal musakkin anu mangarobahkeun jeung anu nyicingkeun kagambar ka maha akbarna Allah nu mantak asa dihareupeun bae rarasaan teh Gusti Allah ketika manehanana Allahu akbar geus leng teu inget ka dieu hiji Allah kosong di jero hate salian ti Allah Allah teh hiji nikmat bakal dan salat teh ngeunaheun salat teh sebab nu marentahna Allah dirobahkeunana ku Allah rarasaan bareng jeung Allah sedangkan Allah teh boga sorga geus asa nikmat besor non salat teh ngeunaan Allah 4 rakaat teh asa sakedeung hayang deui salat asa sakedeung asa ngeunaheun dibere maziah nisbat di si eta mangeunaheun salat nisbat di iman teh tuh mata ku Gusti Allah dibere beda-beda dibere beda-beda ieu keur carita deudeuketan ka Gusti Allah ieu keur carita nu gaib heula mulai Allah mere kuari lantaran dirina geus galengitkeun ria geus galengitkeun ria ku cara menanti guru teu sambarangan ayana di dieu ria teh kemudian ditapakuran ku manehna di morokobahan Gusti Allah sehingga ria teh eueuh asal geus eueuh ria ikhlas karana nyana geus bisa ikhlas Allahu akbar ngaji bisa ikhlas sedekah bisa ikhlas nikmat ikhlas teh amis perasaan diri aya di batur ria bakal kanyahoan gaib padahal ria mah urusan batin tapi bisa kadele ria teh budak hayang kalem teh budak san ajan dibagus-bagus ge ku ahli ikhlas jelema nu ria kadele pantulah ikhlas seseorang ria jelema bakal kadele padahal mah ria mah urusan kalbu tama tapi ku Allah dibere nyaho nya teh iya teh nisbat di si ieu mah gaib urusan ria teh nisbat di si ieu mah teu geuninganan nyahoeun antara ria jeung teu riana eta kunaon eta Gusti Allah maha sagala-gala alimul ghaib wasyahadah jelas aya nu makhlukna nu dibere ala kadar nyicipi kanikmatan sifat Allah tuh nikmat lamun geus datang ka dinya alimul ghaib wasyahadah ketika Syekh Syeri Sikti dibere duit ku raja nyana embung ketika dipaksa nyana embung katilu kali lantaran ditanya naha mama make embung ieu teh dibere duit henteu ah kula mah kunaon emang henteu bae kunaon eta lantaran kadeleuna ku Syekh Syeri Sikti duit eta getih dibuktikan lantaran dipaksa ku ajudan raja ditarima kunyana dikekewe kulucur getih ka handap mantap kula embung teh ieu teh getih kadeleuna doang cek Syekh Sikti teh duit ieu teh duit rakyat ieu teh lain kudu dibikeun ka kula kudu digunakeun kana sakumaha mistina lain dibikeun ka kula tah ieu teh duit rakyat anu salah penggunaanna mantap kula mah jejedis najis teu hayang kula jelema nu narima atuh kadeleuna bae duit jeung loba kabutuhan tapi lamun jelema nu geus bisa deuleu eta teh getih atuh jejedis najis teu hayang sabaraha miliar dia teu hayang getih atuh jang naon getih urang mah lantaran teu bere dedeleuan kos kitu malah nyeun proposal kamari geus mushola kuari masjid kamari dieu majelis taklim hulu anakna ge dijieun proposal ih atuh dadaon duit rakyat haram getih digunakeun kanu lain jalurna getih teh embung lamun nyaho
nisbat di urang mah henteu nisbat di si eta mah henteu gaib ja eta teh duit teh kajahoan ku nyana bahwa eta teh duit getih teh. Ya Allah ya Rabbi tu alimul ghaibi was Allah maha uninga kana gaib, Allah uninga kana syahadah. Atuh geus jelas Gusti Allah nama rakyatna, masyarakatna, kaumna, hambana aya anu dibere menikmati ilmu Allah tentang kagaiban. Atuh kumaha Gusti Allah bae? Ay Allah menghendaki baja babari bae. Gampang jasa atuh janu Allah ya kumaha aing bae. Adam teu boga bapak teu boga mah jadi sia jelema. Atuh nu aing ieu cek Gusti Allah teu kudu aya bapa indungan. Geus beres. Isa teu kudu aya bapaan, geus asal aya indungan jadi bae. Geus. Tuh kos kitu di Cikupa, oh bapaan jadi bae. Geus. Bapana mudik ka ditu nyana reuneuh. Ya Allah ya Rabbi alimul ghaibi was sok gerak urang kuari ditapakuran diri urang datang ka kena hargaan diri urang lantaran satungtung diri urang aya hargaan eta lanu ngahalangan diri urang ka Gusti Allah. Harga awak urang ya urang ge awak aing mah lamun make nu kos kitu mah teu pantes, pantesna mah nu ieu rada mahal. Eta lah nu ngahalangan urang jeung Gusti Allah ngahargakeun diri urang. Tuh aing mah naik kapan teu pantas. Apaan sama teman-teman rakyat jelata minimal Fortuner ngahargakeun awak nyana ngate pantes karena naik Avanza rada deres naik Fortuner iyalah hijab antara dirinya jeung Gusti Allah moal nikmat salat model kos kitu sebab ngahargakeun dirina boga harga batur ngahargakeun ka urang masalah diri urang maka diri urang ulah anggap diri orang teh sampah, anggap diri orang teh tai kebo, anggap diri orang teh tai kotok, malah leuwih mulia tai kotok timatan orang tah mun geus boga perasaan kos kitu nikmat ka Gusti Allah ngahambana luar biasa. Satungtung urang ngaraja di hareupeun Allah maharaja atuh moal nikmat kudu ngahamba di hareupeun Allah. Nu mantap Kangjeng Nabi mah ngahamba bae henteu pernah nyaritakeun leuwih ti hamba dina ayat nage subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil bi 'abdihi henteu bi Muhammadin henteu tapi tetep bi 'abdihi ngahamba eueuh nu leuwih ti hamba mantap Kangjeng Nabi teh luhurna teh boga rasa hamba di hareupeun Gusti Allah. Nah ieu urang ge di hareupeun Gusti Allah teh coba ngahamba cari tengah hamba teh kunaon ulah dihargakeun awak urang teh lah sapira awak urang awak kosia so amat dahar ge kudu ujung daging kotok coba sekali-kali bareng jeung kotok sia ada cek Imam Ghazali lamun hayang nyaho diri urang sombong apa henteu ngahiji coba jeung jelema kita ngahiji ku Imam Ghazali sok hijikeun diri urang jeung manusia barang jeung jelema ketika orang hayang dihareup bae lamun di tukang orang bendus sombong aya di diri sia babari teh lamun daek mobil hayang nu bagus bae embung nu gorengna aya sombongan berarti di diri sia lamun ngariung hayangna di kasuran mah aya sia hah tama kiai sombong bin goblok beda jeung di ajeng-ajeng teu hayang tama jelema mah dirina mah ieu atuh batur ngahormat urusan batur tapi lamun urusan sorangan mah waduh datang kiai kasuran sia mah kos kitu sarua jeung calo ai kasuran ya kiai mah teu bantes tadi kasuran bere cai weuh amus ya mah mending teu aya tutupan masyaallah tutupan atuh tah make tutup make tatakan cek cenah meureun deuk nginum tatakan meureun teh eta kos kitu teh eta sombong teh ketika orang hadir haju awak orang hadir kieu bae henteu ditanya-tanya teu ditoel-toel di diri orang sial aing hadir ku hadirna nanya naon sombong hijikeun urang jeung batur coba ge lamun ngarasa akur bae dihormat sakitu teu dihormat sakitu diajeng-ajeng sakitu teu diajeng-ajeng sakitu bah mulai bagus
malah mundi hormat-hormat ya urang ngazana muringgak bulu mama al-alim al-allama al-fadil al-syekh tolong tuh loba amat sih urang keheul teh Allah maha uninga berarti urang aya kieu Kiai Saifuddin yang terhormat Dokter Andes kurang hiji eta bang guys tinggalkan Kiai kos gitu mah bangpak boro-boro ndek ngaleuleuskeun batur pugunya nage heuras kos itu sombong hijikeun coba awak urang ketika awak urang teh hayang dihareup bae hayang dihormat bae hayang dipuji bae sombong aya di diri urang ketika akur mantep nah engke ge ngeunaheun salat teh ti dia ukuran diri urang kuari lamun urang asup ka restoran lain aing teu pokos kitu mah nya warteg balik potongan aing itu tuh nelayan aing mah tah eta berarti sombong asup ka warteg geus sembuh nah eta boga rasa kos kitu teh ngahargakeun diri Allah uningaeun ka jelema nu ngahamba ka jelema anu ngapangerankeun diri mangerankeun harta mangerankeun makhluk mangerankeun benda hartina aya karesep salian ti Gusti Allah na ieu Allah nyahoeun sing hade nu gaib eueuh nu gaib di Gusti Allah ma'alimul ghaib peuting poek bongkleng buta rata di jero taneuh di tengah-tengah aya batu hideung di tengah-tengah batu hideung aya sireum angletik-letikna sir ku Gusti Allah mah kadeuleu bae ku Gusti Allah mah kanyahoan bae nu mantek ge sing hade ka bangsa hewan-hewan ulang mulai ngarayap lantaran urang dikanyahokeun ku Gusti Allah ukuran syariat sapira sireum teh geus paehan ge eueuhna naon sapira rambetuk paehan ge eueuhna naon sapira reuyit paehan ge eueuhna naon dititah malah hasarot teh paehan bangsa kalabang bayongbong bangsa kitu beurit paehan teh sunah malah cak paehan tapi ketika orang inget karena kamu maha uninga Allah maha kawasa Allah maha sagala-gala Allah orang isin bakal mun mangisireum mun bagi sireum urang dek dipaehan isin aing nyieun teu bisa maehan bae juga aing can puguh nyoco can puguh henteu ku aing dipaehan isin amat ka Gusti Allah urang boga perasaan kos kitu Gusti Allah uningae nu mantak ge silih tulung antara hewan jeung manusia antara hewan jeung hewan teh silih tulung aya sireum keur di luhur tangkal ka bawah angin teng blus kana cai kadeuleuh ku manuk toed cek manuk teh teh sireum karunya-karunya teuing ka bawah ku angin nyana manuk toed nyokot daun plek make sungutna dibawa ka cai kadinya sireum neuleuh bari geus dikalkep ge dibantuan kadinya tah set si daun jambu ditenden di dinya maksudna supaya sireum naik begitu naik karena daun dibawa ku manuk teh dikadaratkeun plek cek sireum nuhun toed aing kudu nama ti kelekep tapi ku anjeun ditulungan gas sesama hewan udah kita saling menghormati geus beres menang saminggu toed keur meujeuhna berkicau di luhur tangkal kapanggih ku nu deuk nembak diincer toed dia mantep ya sia teh nyaho ka manuk toed kan toed teh eta mah manuk baheula bangsa cangkurileung toed dan kos gari itu ngaranna ge jaket trot tah eta udah korea ya eueuh kan lawan jaket trot teh weuh sareng gunting segala gitu toed cak wah geus diincer ku bedil senapan sireumna le cek cak sireum teh
ieu teh toet nu nulungan aing. Wah, asana terbunuh, sireum gegeurana. Datang ka dieu kana, datang ka kelekna ka dieu. Mejeuna deuk ditembakeun, dicocok, bak ngagibeng. Ngagibah, toet hibar, keluar deui sireum. Ketemu deui jeung toet, nuhun cak toet ka sireum. Beuh, lamun sia teu nyocok kelekna ajur aing. Geus salaman, sudah kita saling menghormati. Toet jeung sireum hubunganna erat jasa. Masya Allah, iya keur carita ilmu hakikat teh datang ka dinya. Urang eta maha uninga Gusti Allah sehingga kanyahoan pertulunganana toet terhadap sireum. Nah, sedengkeun man khodama khudiba, jelema nu hadam hadaman deui, bakal dihadaman. Jelema nu nulungan bakal ditulungan deui. Ulah ning manusia jeung manusia cacak-cacak sireum jeung toet seperti gitu. Ya Allah, ya Rabbi, aya maung keur istirahah. Istirahah maung keur kieu. Aya beurit kadinya. Teu nyaho maung. Lantaran nyana ditutupan ku sawareh amrang-amrang. Begitu ka dieu ka hulu maung deui. Ka hulu. Begitu cak maung, "Hei, teu nyaho sia aing raja." Oh, cak beurit hampura. Tidak ada maaf bagimu. Raja singa cekel aku mau cak berit teh ampura mau jaku lagi lamun nyaho tuan raja keur istirahah moal bu sahan wani atuh ka tuan raja sia ka dieu naon suganda mah lain tumpukan tuan raja pajar teh mah atuh amrang meh kula keur mencari tuan raja cari naon makan jang abdi jang kula jeung anak jeung hampura agas ini hampura dedenya moal tapi janji naon janjina tapi di mana sia ngalujak deui kerekam sia boleh lah geus teu kudu janji jata memang pagawean di dinya agas beres balik we beurit seminggu kemudian iya maung benang ku tukang ngalamaung jadi make kawat disebut kalabesat nyawan bakal kalabesat naon pakai kalabesat aya jaring kawat gede tot besi maung teu nyaho eta kalabesat liangna gede di jero aya daging begitu asup katabrak tate kunci jang ngoncikeun lawangna brek cek mau wah aing ieu beunang mong cek mau minta tolong sudah ngan bahasa mau ngomong yang kitu jauh lain dikira-kira begitulah. Masya Allah kadengean ku kabehan cak hewan-hewan rasakeun siapa jahat rasakeun jahat siapa paehan habak wabeh ngadoakeun komo uncal mah paehan wabeh ngadoakeun paehan yos beres dibawa caritana ka imah nu ngalamau diteunun di hari jual berit aduh baheula nu nulungan aing deuk dikerekep henteu teh beuh aing mun baheula kunyana dikerekep meureunana paeh anak aing terbengkalai meureunana kusababnya ka aing deudeuh jeung nyaa anak aing goledeg ku ari sareubeung ku aing deuk ditulungan bae datang ka dinya rit cak mau naon raja je sia di dieu ngahaja deuk naon tuh deuk nulungan Tuhan pan siapa ke nulungan aing pan pernah Tuhan nulungan kula waktu kula deuk dikerekep ku Tuan Raja cek kula hampura sebab kula keur mencari jang anak kula pan ku Tuan Raja dilepaskeun wah bener aja sia deuk nulungan deuk kumaha sia nulungan cara kula moal bisaeun batur aja coba tulungan atuh aing ke tungguan penting beurang mah ujianna raja ajur kula ajur peting ke peting
beres kata gapeting geus harees kabeh nu bogana hees nyaman berit datang deui ka dinya tek tenang tuan raja eta besi eta digegelan kawat digegelan talina digegelan malah nyana mawa rombongan wahai kaum berit yuk urang tulungan raja urang yeuh urang babarengan digegelan plok beses raja keluar heurit aing nuhun gas ya gas urang pake perjanjian kula ulah di dahar kula engke bantuan kula ge bakal ngabantuan oke gas transaksinya ada di dinya watuh nu bantak eueuh dongengna takuari raja ngadahar berit mau eueuh embe di dahar teh kebo uncal bayawak dia tapi berit membungin sebab nyana boga perjanjian mah kumaha eta dedeh jeung nyaah eta teh awal nama si maung ka berit kulantaran rasa ditulungan mantalanga tulinga jelema nu nulungan ditulungan deui masyaallah tah eta teh keur carita ilmu hakikat lain bae manusia anu sok tutulung ka batur saat-saat batur keur darurat keur ngasakat ditulungan ku urang luar biasa urang mere duit 50.000 100.000 kanu boga ai alhamdulillah alhamdulillah ngan sakali paring alhamdulillah nama jaaya nyana teh deuk dahar deuk nginum deuk pake ge ai bungah mah bungah bae jadi bere ieu tapi ketika aya nu fakir kamari can dahar kuari ieu dahar nyahon teu dibere ulah 100.000 10.000 masyaallah ujian ngadoakeun ge sadeupa geus mah ceurik-ceurik 10.000 komo 50.000 mah geus 100.000 mah bisa kojok di dinya eta lah ku narimakeunana tah Allah neleukeun teh uningaeun alimul ghaibi wasyahadah hatena kadeul ya Allah ya Rabbi gaib cak urang cak Gusti Allah mah henteu cak urang gaib mungkin cak Kangjeng Rasul mah henteu jagening unggal datang ge langsung dak tebak cak urang gaib cak wali mah henteu meureunanan fadl Allah bae teh mah ti Gusti Allah nyangakeun sadaya-daya ka Gusti Allah dibere kaleuweuhan ku Gusti Allah tah eta keur carita manusia jeung manusia digambarkeun toeb jeung sireum digambarkeun maung jeung berit ya Allah ya Rabbi ku dedeh jeung nyaah sangkilang raja singa tetep bae dedeh jeung nyaah tuh nu mantak ge ku dibere mah masyaallah pohara jasa ku dinyaahan mah pohara jasa ku didedehan mah pohara jasa tah eta teh kayahoan ku Gusti Allah nyana bangsa nyana ngobrol jeung bangsa nyana bangsa sireum ngobrol jeung bangsa sireum bangsa monyet ngobrol jeung bangsa monyet bangsa domba ngobrol jeung bangsa domba bangsa hewan ngobrol jeung bangsa hewan ai baheula mah kapan keur carita zaman sakadang urang ge kan bisa ngobrol jeung bangsa hewan-hewan ngan kabelah dieuna terus aya perjanjian bangsa hewan mah terus henteu bisa komunikasi jeung urang kecuali jeung bangsana deui tah eta teh kanyahoan ku Gusti Allah mah urang mah teu nyaho monyet jeung monyet ngobrol horenganan nyana keur kikituan teh horeng keur trisno keur cicintaan nyana mencrok di dieu ieu mencrok di dieu kitu haju gugubrut horeng di jero nama I love you say bahasanya anak urang teh nyaho ya karim atuh eta ge embe sarua bae horenganan eta ge keur sarua bahasanya anak ta eta teh bahasanya anak kurang mah gaib ku Gusti Allah mah teu gaib ya Kangjeng Rasul ge nyahoeun ka bahasa onta nyahoeun ka bahasa sapi Kangjeng Rasul ge nisbat di urang mah gaib nisbat di Kangjeng Rasul mah henteu komo di Gusti Allah mah atuh cacak-cacak hambana nu deukeut ka Gusti Allah kagaiban tirai kagaiban dibuka ku Gusti Allah waliullah ge anu dibukakeun tirai kagaibanana komo Gusti Allah na alimul ghaibi was syahadah tinggal deketkeun bae diri urang ka Gusti Allah masyaallah lamun Syekh Marupil Kurhi manehanana ti Iran ti Irak dek ka Iran berangkat
Begitu datang ke Iran, ti Irak ke Iran, baheula mah hiji teteh. Kuari mah jadi dua. Negara Irak, Iran. Khorasan baheula mah ngahiji teteh jeung Baghdad jeung Irak. Kuari mah dua. Langsung datang ke Iran, nek mondok. Begitu dibuka, dina tasna aya sireum. Samarupil kurki kieu, bamarupil kurki ngalam tafakur. Tafakur kakarak dek mondok geus bisa tafakur pan pohara. Urang mah geus dayutan ku ari buangkotan. Geus incuan 24 can pernah tafakur. Oh guruna lantaran urang mah. Nyana merenung kieu, pecek kamarupil kuriai anjeun sireum ti mana. Andai kata sireum ti negara Iran kuring teu berat, tapi lamun anjeun sireum ti negara Irak, meureun anjeun boga anak, meureun anjeun teh boga incu, meureun anjeun boga emak, meureun anjeun boga abah, sakumaha kaula manusa sedih ninggalkeun anak, ninggalkeun lembur kuring teh pangker ka negara Iran, ieu teh ari dina hate leutik secara manusiawi mah tetep bae ieu teh berat ninggalkeun Irak kan kulantaran erek masantren rek ngaji demi ilmu Allah tapi sedih ieu age anjeun mun ti Irak dibawa ka dieu meureun sedih amat moal waka kumaha kula mandek tafakur bae ka Gusti Allah jeung endeuh ibadah baheula hayang nganyahokeun anjeun sireum ti mana. Salat zikir, salat zikir, salat zikir dibere ilham ku Gusti Allah langsung nyana ngobrol jeung sireum. Ditanya sireum aya anjeun ti mana? Lain ngobrol kos kitu. Dibeukeur carita doang, dibahasakeun urang mah ngobrol kos kitu. Cak sireum saya dari sana ya. Tak masih beti sama kos kitu mah. Ngobrol dari hati ke hati ngobrol lah temen kos gitu bahasa wali man mentak kewalian mah teu meunang ditembongkeun ku isyarah ge cukup boro-boro bahasa wali bahasa cinta ge cukup ku isyarah itu aya awewe di dieu urang ting teng deui atuh cukup bae bahasa cinta ge cukup ku mata bahasa cinta ge cukup ku isyarah atuh kumaha bahasa wali. Nah ieu ge jeung sireum ngobrol mun dibahasa urangkeun sireum di mana anjeun? Abdi ti negeri Irak. Alhamdulillah. Dek ditaja bae maneh ieu ayeuna hayang balik deui apa teu? Lain hayang-hayang deui lantaran kula boga anak di ditu boga turunan rindu. Cukup. Diasupkeun deui ku nyana ka tas, langsung disletingkeun deui, berangkat deui ti Iran ka Irak deui. Mangkaning baheula mah pan naik himar. Naik onta naik himar eta ti Iran ka Irak sabaraha poe cuma dek kanterkeun sireum doang. Urang mah can puguh can karunya sia ieu carita ilmu hakikat jauh asa urang kunaon eta teh geus diberes sebagian ilmu Allah alimul ghaibi wasyahadah nempel di Syekh Marupil Qurhi keur merasakan nyana teh ku bahasa sireum cak urang mah gaib jacak Syekh Marupil Qurhi banteu. Ya Allah, maha kawasa Allah, maha sagala-gala Allah. Ketika hamba geus dibere ku Gusti Allah, ese nyaritakeunana. Moal ka bendung ujianana ketika Allah geus mere. Boh ilmu, boh harta, boh kanyaho tentang gaib. Gusti Allah nu maha uninya, Gusti Allah nu gaduh, Gusti Allah nu boga nyagakeun sagadaya-daya ka Gusti Allah sampai ngobrol jeung sireum. Tadi mah manuk jeung sireum hewan tama. Berit mah jeung raja singa hewan tama kuari mah manusia ngobrol jeung sireum. Kanjeng Nabi jeung onta ngobrol, Kanjeng Nabi jeung sapi ngobrol, Kanjeng Nabi jeung tangkal korma ngobrol. Ketika tangkal korma bongkot tak dijadikeun kitu mimbar Kanjeng Nabi dijadikeun mimbar dijadikeun paranti diuk di mimbar kemudian paranti khutbah kuari aya nu mangyieunkeun seorang wanita kaya orang Turki ku Kanjeng Nabi eta kapan di kaditukeun dikasisikeun ceurik kadege ku sahabat kabehan suara ngalengis naon teh ya Rasulullah cak Kanjeng Rasul suara bongkot korma nah make jeung ceurik nyana embung papisah jeung kaula mantap diusapan ku Kanjeng Nabi wahai bongkot korma dikasisikeun soteh lain dek dihinakeun tetep anjeun bersatu jeung kaula kuari di dunia engke ge di akhirat di aku di sorga anjeun babarengan jeung kula kakarak eureun cerita
nu matak eta hese urang lamun geus caritakeun ka dinya aya seorang ulama damarna cempor bae padahal mah geus listrik damarna cempor wae dipangmeulikeun nu bagus eta deui dipake dipangmeulikeun nu bagus eta deui dipake tanya kapan kebenaran nu nanyana anakna ditanya ku anakna abah kurang eta teu dipake kajin teh di sisi bae pan abah make cempor bae sia mah teu nyaho eta cempor teh ya amanat ka abah sanajan geus make nu bagus kula mula ditinggalkeun lantaran ieu urut abah sia cenah tuh teu kahartieun kan ku batur urang lamun ngobrol kos kitu pajar dukun wah teu mah kieu jadi dukun teh kos kitu mah kita mau ngobrol jeung gelang bahar kajen kukumaha ge segala combong segala naon tuh beda dukun jeung karomah dibukakeun tirai kegaiban ku Gusti Allah alimul ghaibi wasyahadah wa huwal hakimul khabir Gusti Allah maha bijaksana maha uning terhadap berbagai perkara batin jeung zahir zahiran wa batinan eueuh anu kudu teu kanyahoan ku Gusti Allah nu matak hiji bae sifat Gusti Allah alimul ghaibi wasyahadah tancepkeun ka jero dada urang bukakeun hate urang pelakeun di jero hate urang sehingga berkembang biak di jero dada urang ka awak terus ka ceuli ka irung ka mata kabeh bahwa Gusti Allah teh alimul ghaibi wasyahadah bakal nikmat hirup urang bakal ngeunaheun hirup urang terutama ketika urang zikir ka Gusti Allah jeung salat ka Gusti Allah sebab naon geus aya sifat Allah nu nempel di diri urang dibere ku Gusti Allah usahakeun ku urang mulai balik ngaji cicing di imah alimul ghaibi wasyahadah alimul ghaibi wasyahadah oh Gusti Allah maha uning deuleu pamajikan urang kernaon teh budak ge pamajikan urang aing teh nyaho ku Allah mah kanyahoan asana boga bebene deui ka jeung lain deui gincuna kandel amat wah iya asana tuh eta mah kos kitu mah atuh lain dibere nyaho teh mah ngaranna terkaan salah suuzon teh mah pugunya nama kayak gincu jang urang pajarjan tukang ojek salah hei sia make gincu kandel amat tindak sasanarieunana pan suriga ka haji pan ngaji lah lain doi sia ditinggalkeun ngaji sakieu bage sadangdan masyaallah cak pamajikanna ka haji ieu kula jang ka haji ieu dikukumahakeun ge kumaha ka haji dikukumakeun gitu mah sadangdan dijang ka haji lah lain sia coba ka dieu SMS aing heula masyaallah SMS cek kan eta mah lain tapakur teh suudzon siga ada eta mah lain kos kitu atuh siga ada teman can dibere ilmu teh mah kos kitu mah malah ngalaleban teh mah jadi tapakur sing lurus ka Gusti Allah ka maha kawasaan Allah maha uninga Allah terus kebal engke urang teh isin geus dibere isin tu mancep engke ge dibere pirasat heula ya jelema lempang gitu oh pirasat anu tilok nyalahan aya jelema anu pirasat anu aya pirasat anu dibere pirasat beta ku Gusti Allah teh masyaallah datang kanundeuk maot henteu nyaho kana goib kan kakarak dibere pirasat leuwih ti pirasat bakal geus pohara jasa teh mah ngan geus teu meunang bebeja ka ditu nama teu meunang bebeja eta teh anu carita almarhum aya hiji jelema maot kemudian atuh anak pamajikan bapak emak mamang dulu kabeh sebatang kara nyata lapor ka kiai ka dieu ka abah almarhum kiai ulan maot aju dirkahna aya tanahna aju ija ahli warisnya aju kudu kumahakeun cenah teh ini coba ka Lampung emang enak coba bae coba ka Lampung padahal teu wauh teu naon kata almarhum teh nyebutin coba ka Lampung lah Lampung mana tah Lampung nu belah dieu we lah ulah jauh-jauh coba belah dieu datang mereka ditu jaritakeun si anu coba kumaha teh besugan aya coba urang Tangerang mana nu aya di Lampung bejakeun ditu karumpul nu nyaho terus lidik sih warenganan bener aya ahli warisna teh eta padahal teh nyaho si eta hirup di mana si eta di mana kok bisa kos kitu tah
Urang mun ditanya bapak eta bisa nyawa wah tuh kos kitu yo teu jawabnya na eta lain urang hayang nyawa eta ilmuna kos kitu nang di mana eta tah bisa dibeli kitu ku urang heueuh atuh kumaha eta nanyakeun datang ka kuari teu ngomong dos sebenarnya kos kitu sok nyawa teu menanyakeun mah eta bisa nyaho aya ahli warisan di Lampung sedengkeun abah tante wau jeung si eta kemudian atuh jauh bukan geus eueuh bae geus hubungan bae geus nyaba ge tilok ka dieu nyahoan teu tapi bisa nyebutkeun eta coba di Lampung berarti aya ahli warisan kadeuleu tah kos kitu ieu datang ka kuari teu dibedakeun atuh geus karup-karup marwat deui atuh geus masyaallah tah ieu tepan kos kieu ke masih cenah ngaji ieu kos di Ampel eta sepi kene eta mah nyaksian ngomong gitu loba jasa pala putra anak-anak kabeh kos Ampel cenah kadu manya bae cenah dagang ambal aya cenah ka ditu kadang ka tukang-tukang ieu ge tukang naon garang-garang cabe bawang aya manya tuk urang ye coba ge aja usira teh ulah kadanan sia mere mah kajeun cenah nya milu dahar bae di dinya eta geus ngomong bae tah sataun memeh maot teh geus ngomong wae cenah bakalna bener baik kuari ulah tukang bawang tekan tarasi aya mere mah tiloknya ge bacana kiai hayang dibere teu mah keur dongeng bae lana atuh jang naon tarasi sih masyaallah bebejan teu naon teh clu celewe di dinya geus masalah geus masing-masing bae nyana-nyana urang-urang atuh ngan sing tartib bae hiji ulah aya sampah-sampah lantaran di balain tempat dagang geus niatanana ka dieu ngaji beheulanan kadua kakarak neangan maisa geus ulah ngotoran di dieu engke lamun ngotoran di dieu engke kukula bisa-bisa meunang teu meunang dagang ulah dagang geus pokona mah dagangna di mana bae tapi aing tetep menta untung itu jadi kepala-kepala dagang atulah tah eta kos kitu caritana alimul ghaibi wasyahadah wa huwal hakimul tegas kateropong apa naon wallahu alam geus kos kitu bae teh jelema-jelema nu geus deukeut ka Gusti Allah teh kadang-kadang 10 tahun ka hareup kadang-kadang 20 tahun ka hareup komo tah mah anu sataun deui ka hareup anu asana bukti-bukti bae masyaallah kunaon eta dibere ku Gusti Allah ngan teu meunang ngajelaskeun nu sajelas-jelasna besi engke kajahoan kawalianana beuh lamun aya jelema kajahoan kawalianana ujianana ngan henteu dicarariuman doang mantak cara mah api lain main geus hiji kiai lantaran geus katembong kawalianana wow bisa salamanan bae pan kunyana ieu na diborokan leungeunna tah ieu kitu wow ngemu ka dieu terus salaman aya borokan kan embung punyana di kieu-kieu ge embung ya borok ai urang mah sia kai balikeun atuh aing kieu teh ku sia ieu aing kiai tolol sia kai ai urang mah hayang disasalaman ai lu asli mah wali atuh embung itu diborokan gitu teh geus asal anu sasalaman los tah sia ai da henteu ngan ieu na doang sakitu tah ya embung anu asli mah teu hayang disasalaman teh emang kumaha kitu teu hayang isin ka Gusti Allah isin encan meujeuna asana disasalamanan encan meujeuna asana di kitu-kitu teh boga isin makin ka ditu makin isin makin ka ditu makin makana akhirna mah kos kitu nyanana tadi borokan teh di anu supaya arembungeun ai urang mah lain malah ngajak engke sasalamannya kayaknya aju cium tangannya sehingga ada sia ulaya kaliwat barokah aya wali nyebut barokah ka sorangan gantung habak ya kos gitu ieu teh eta kos kitu ya alimul ghaibi wasyahadah wa huwal hakimul sabir tah ieu engke ti dieu urang mulai minggu hareup bakal ngadongengkeun Kangjeng Nabi Ibrahim alaihis ieu bakal na ieu dongeng Kangjeng Nabi Ibrahim ujian nu ngabesan rugi ujian ieu mah gitu panjang dongeng ieu mual tamat datang ka 3 minggu ieu mulai ieu dina Al-Qur'an ku ari urang ngadongengkeun Kangjeng Nabi Ibrahim alaihis salam geus besi minggu hareup deuk kondangan diheula-heulakeun di lantaran ieu moal kabangi deui mah angel jasa ka balik deui teh angel
Oh luar biasa. Komo nu kolot mah mau balik deh kabul modarnya atuh. Wa idh qala Ibrahim li abihi azara wallahu a'lam